Menang teh lamun di dia aya paragi karaokean. Ngabuk wapi siksa digebukan. Lamun aya nu ngamuk kumaha pas karaokean? Dari udang maltot wah cilik ini anjing. Goblok wanian aduh. Coba anjing ngeunah. Aduh, Wah hacan goblok. wani madangna. Wani Mang Adang. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalarasan ayeuna nuju di tepasna Mang Adeng. Jadi ngobrol-ngobrol jeung Mang Adeng, guyon-guyon lah jeung Mang Adeng. Bersenda gurau meureunannya. Iya, betul. Benar gitu Mang Adeng? Betul. Nah, orang ngobrol we ieu mah ngalir dulunya, bari ngopi. Orang Ini ngopi. tepas hagait, tepas udang. Oh. Lalu. Pete kedet. Jadi Pete, Ini gun, pete gun, sambil sadena ngopi. kumpul. Sini. Jadi Mang Adeng ini teh Mang Adeng ieu teh penonton teh di Jakarta nya kebanyakan bisa bahasa Indonesia. Bisa. dong. Bisa, oke. Pete kedet. Jadi emang ini tuh tempat Mang Adeng. Emang ini khusus buat tempat ngariung Mang Adeng. Sok. Pagi pete. Anak 10. Begini lah rasanya mewawancarai seorang Mang Adeng. Pete kedet kehet aci anjing. Ubun, Iwan. Jadi percuma pertanyaannya di konsep juga. Aduh. Tong gitu. Iya Mang Adeng na di dia atuh, Mang Adeng na di dia. Mang Adeng na di dia. Mang Adeng, sok lamun Mang Adeng diukna di dia jong-jong ya ke dibere ke bisa wer deui. Ke dibere deui. 100. Sabaraha keur meuli beas. Tapi ulah dipakai ke botol. Ulah dibawa ka tugu. Muah. Jadi alhamdulillah ayeuna nuju di tepasna Mang Adeng. Itu tepasnya tempat ngariung di mana nya? Muah. Tempat ngariung. Tempat ngariung. Iya ceritana. Oh, kumaha ceritana sok? Iya ceritana. Kumaha tah? Ya bae hasil baumu kehet. Jeung rayana. Jeung teh sananana tah. Iya Ada bae. dapat ka dia tuh. Lapat. Dapatan. Asal Allah. Lu rapetin sekesan ngoprot gitu lamun ieu teh. Kai. Tunda kehet tunda sia teh. Nah, ieu musuhna ieu. Tah ieu teh musuh bebuyutanana ieu teh. Mana gede amal si ke. Manang, rambut tak gitu kan Gus Pak RT. Eta kumaha rambutna? Sok beunkeut atuh mah. Kuncil goblok. Pan malam Jumaah mah bagian nuan lilin. Dirahi dari. Ya mah. Cek teh kehet. Bapana mama ini modal ku aing. Hajar aing. Anak naon? Ieu teh tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat naon. Nana, Itu anaun kene. Nya, ieu teh tempat nongkrong Mang Adeng di dieu teh. Nah, Oh, jadi sareng kawan-kawan teh emang di dieu nongkrongan teh. Bagus, tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat ngelepus. Iya di dia ta. Oh, di dieu tempat ngarokok teh. Pilihan Mang Adeng nya. Lucu Dia naon? Dia marmot. Aduh. Jelaskeun Kak, jelaskeun. Jadi Hargana 300 kata mah. naon teh? Tepas kata. Mohon eta. Omean, ki benerkan ome tepas nyeunkeun. Nyeunkeun. Dia Magnum. Bahana naon-naon wae cenah bahana. Bahana ari ieu bahan teh naon ae bahan. mana? Ieu bahan nyian tepas teh naon ae? Ada apa? Ki beli kita. Aci. Aci, Lain. Opak. Warna bodas, Nyeunah. warna hidung. Cimol. Timon. Aduh jadi. Ngeunah wae kehet. Saha teh disebut teh? Saha disebut teh? Del kai. Gawakeun urang sia. Eta ake tempat ake Naon atuh mending leungeun deukeun ka cigarek hiber gitu. chat. Oh. Merece kopi bolu. Meuli becuk sabaraha? Meuli chat teh 30.000. Tuh, ki 1.500. Aja kayak 500-an. Iya, anggos tapi iya chatna. Saku macur 500 tarokeun ka. Tiu sabaraha? Sabaraha? 320. Aduh, Naon cenah? 500 juta ribu. Di mana deui? Di mana
nyamahan wae. Namahan. Hayang mulucin warna berem. Hah? Warna berem. Belum jeung naon. Oh iya rek dicek, rek dicek. Ayam merah putih. Oh, jadi ieu teh rek dicet warna merah putih, Mang Adeng rek meuli cet. Nya. Butuhkeun meuli cet. Nya. Tah kapalologi sadayana, Mang Adeng teh hoyong ngecet tepas cenah bilih aya donatur Bade ka dieu di tepas ngariung. Tuh, dongkap wae ka dieu ngariung sareng Mang Adeng nya. Ke disuguhan naon? Engke disuguhan naon ku Mang Adeng disuguhan moal. Sieu. Lalu ke urang sieu. Nya ku Mang Adeng teh disuguhan moal mun aya teh donatur ka dieu. Pah kopi rokok sok. Bade. Di mana? Mati ya kehet. Kopi di material. Kapuji ke loba omong koplok. Itu ya. Jadi butuh cet Mang Adeng Nya. teh. Nya. Hayang cet Hayang warna naon? warna berem, warna biru. Koneng teu. Tah, bentuk berem. Koneng mah koneng. Anu beureum teh naon? Cet. Cet, oh cet. Saya bagus. Lampuknya lemah Ruksakeun deui Kayak melapuk. Tapi lamun ieu di dieu Ayang melapuk mata mak. oh, Ajang iya. Justru ya. Mang Adeng, lamun di dieu teh lamun bari nyanyi kumaha mun di dieu teh aya speaker. Ayah espek. Karaokean bisa. Ayah kayak dandut. Aja lampu. Menang teh lamun di dieu aya paragi karaokean. Ngabuk wapi. Siksa di kebukan. Lamun aya nu ngamek kumaha pas karaokean? Dari udang malotot. Wah, ciliknya aja. Goblok wanian aduh. Coba saja ngenah. Aduh, Ngeunah. Wah, hajar goblok. wani madangna. Wani Mang Adeng. Wani. Aku ngahajar sah. Ari ngomong segala dodet wae. Tapi teu wani. Pete mana pete? Bun, membayar bun. Hayang mecet sabana hayang lokean. Bos aya akus. Aku. Mang Adeng, lamun karaokean di dieu bakal aya nu ngamek moal. Baik ngenahan musik tok. Nya kan kita gandeng meureunan batur ka gandengan. Mau ganeng wah gebuk sia. Pan Pak RT cara. Coba sia. Hiji keher obok ke goblok. Anjing. Kumaha lamun ka gandengan teh RT na ngamek. Wah bisa ke wabi tok wah cek. Oh mun. Rek kumaha eta Pak? Secara dia handamna. Contohan kumaha contohan. Hah? Insya kumaha contohan? Molototna. Awasnya. Oh sok. Molototna. Ah gitu. Aduh, dua ini. Wah gandengan wah.Eder we kitu nya. Dia udah ke musik ke Tanggung dia. jawab madang gitu. Terjauh. Harga dulu tapi udah ke tak gitu. Terus bagus. Pengubara RT polisi di papan. Ya betul baik kamu. Lu lebih pelan wae kehet. Pelenu. Itu ya cet Tapi sebab ada- kabehna. Jadi cetes sakumaha butuhna teh. 7 juta doang. Mun sebutuna Sabar barang kilo. Sabaraha kilo butuhna? Kilo ton. Apalawar bisa lah ya. Coba. Ya, nya, anu satia dina dari Silung official. Ieu peryogi cetna teh 3 ton kanggo ngecet saung ieu. Kuru-kuru nawe kabeh dicet. Tiga nama jeung personil lah dicet itu. Halo. Iya, Mas. Aduh, Aduh, kehet, aduh. Nah, terus lain bisa aya ieu peryogi naon deui keur ditepas teh. Hajatna. Hajat. Heula hajat saha nu rek hajatan. Nabah Paku wae. Pak, paku. Coba heula. Tolio, Selain cet naon deui nu butuhna? Siga Depok, nabah wayang, kuda renggong. Tuh, kabeh tuh, kersekan kabeh. Hai. Dikeun. Nek iya di dia lokean. Aya angkul ke aduh. Kayak ada hajat teh keur Mang Adeng kawin naon. Kawin. Jeung saha? Istrinya sete. Istrinya sete. Maknya jeung istrina si RT. Sepia. Enak deui cenah. Amana jeung cemana? Iya kayak Lain eta penyanyina saha atuh ya, karaokean teh saha. Oh, karaokean teh penyanyina saha cik? Nah, Artisna saha? Artisna saha. nanti Saha? Saha artisna teh? Zaman Cacut. lem Ipan.
Lipana warna naon nu lipana? Berem Saha? strategis Nya sana mina. Namina saha? setia malam. Setia Setia malam. malam. Si Awai. Si Awai setiap malam. Tiap malam mah awal ya tuh. Si Awai. Coba lah. Alah si Awai setiap malam. Setiap malam aku rasakan Aye. aku padamu cinta. Mantap. Oh, berarti lain Mantap, Awai. ayo. Mantap. Setiap malam aya Setiap malam, Setiap malam. setiap malam. Terus manconya engke saksikeun keseruan-keseruan sareng Mang Adeng. Ya. Di mana Mang Adeng oge engke bakal live TikTok dina akuna Neng Sinta. Bisa di follow Neng Sinta Amalia. Ya. Gitu wae, terus wae tinggal keseruan-keseruan kita sareng Mang Adeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.